Bapak kemampuan Bapaknya, naon anu Bapak pernah dialami, Bapak pernah penelitian segala macam, mudah-mudahan ini ngembangkeun ka adik-adik generasi penerus bangsa. Nami Bapak malah tertera tadi di tah, nami Bapak Sukarman. Ya, nami ya. Tapi kebenaran dia tahun 86 Bapak terus jadi anggota DPRD Karawang. Ya, Bapak nembe diploma waktu itu. Ayeuna mah geus ngalaman jadi magister. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ieu cerita sejarah di dieu, ieu seorang pahlawan anu luar biasa Kapten Lukas gara-gara maneh ngaliwat di dieu nu ancurna ieu gitu tah. Ieu 86 diundang sageusna monumen di Bedamel, tu dipotret di Pengker. Tah ieu Pasahid ditembak 2 kali masih hirup. Tah ieu bapak ieu. Orangna ieu tah. Ieu teh. Bedanya. Gondrong bare tau mah. 20 tahun kalangkung. Mangga lajeng. Naon anu jadi objek penelitian ahli bahasa Sunda? Ya alhamdulillah. Tadi Bapak terus ngalaman neliti bahasa Sunda di Jawa Barat. Akhirnya dulu Banten masih Jawa Baratnya tahun 90. Ya akhirnya menemukan tata krama bahasa Sunda itu sampai 5 tahap tadi. Aya Sunda cohag, aya Sunda kasar, aya Sunda sedeng, Sunda lemes, jeung Sunda halus. Nah itu tata kramana gitu. Ya alhamdulillah Bapak naliti dengan dosen-dosen IKIP waktu itu ya tahun 90. Nu teu mondok di Jawa Barat Bapak tibang di Majalengka. Semua kabupaten dimondokan. Iya tata krama budaya itu karena apa nu dietakeun teh kudah terang. Ulah nguping bungkul tapi harus tahu. Tapi nepi ka Bapak mondok di Baduy 2 wengi. Di Banten, di Serang, di Pandeglang. Ya, artinya waktu itu di Subang sampai di mana? Nah, itu kaitan anu ieu teh di dieu kelompokna ieu mah kieu kieu tah itu tata krama budaya Sunda. Mangga pelajaran. Iraha pertama kalina bahasa Sunda dianggo ke masyarakat. Ya dari abad dulu juga memang bahasa Sunda. Tatar Jawa Barat mah Sunda. Cuman ya kerajaan lagi kerajaan Sunda. Nya Pajajaran, Prabu Siliwangi. Nah, tapi langsung masuk ke aya naon ti Mataram gitu nya nepi ka dieu. Tah eta mah singa perbangsa eta pengiriman ti kerajaan Mataram di Jawa. Tahun 1633 pertama kali buat bupati di Karawang eta Singapura bangsa. Tapi eta mah kiriman dari kerajaan Mataram. Lain ti Galuh, lain ti Pajajaran. Jadi dari dulu Jawa Barat ieu pada umumna bahasana diangguna Sunda. Justru ayeuna repotna ayeuna kulantaran tadi lingkungan. Ayeuna mode di Bogor, di daerah Depok tuh asup Bogor tadina, ayeuna tetep aja geus bahasana geus eueuh Sunda. Ya, tetep aja bahasa Indonesia nasional lah gitu. Mangga lajeng. Saha anu pertama kalina ngagunakeun bahasa Sunda, Pak? Ya masyarakat Jawa Barat. Bahasa Sunda mah ya Jawa Barat kan dari dulu nyata mimiti aya kemarin ge Sunda orang Jawa Barat. Sebab di urang kan aya istilah suku Batak, suku Padang nya, suku Jawa. Nah, dia berlain-lain suku aya termasuk karena bahasa gitu. Jadi dari tempo dulu udah ngalamin bahasa Sunda. Sejarah di anggona bahasa Sunda sareng aksara Sunda berkaitan. Ya jelas loh. Iya ngomong. Ya sebab dulu mah tetap kalau baca Sunda di kerajaan itu tetap tulisnya bahasa Sunda. Coba Neng, lamun biasa tuh di makam Syekh Abidin Ciranggon aya daun lontar ditulisnya ku bahasa Sunda kuno. Ya, ya kudu S3 bisa macan age. Ya, tibang SS man teu asup S di Prokes Mamboma. Udah S3 udah doktor. Itu di ditu katingal abdi sareng Profesor Dr. Rina Lubis, sejarawan Sunda Jawa Barat di Syekh Abidin makamna di eta Ciranggon. Aya urang Ciranggon teu? Daya. Manawi. Ta di Ciranggon Kapaler aya masjid, terus aya tower tadi handapeun eta. Oh. Nah, nya eta teh makam Syekh Abidin. Eta teh di dina disusun daun lontar Sunda kuno tulisanana. Malah ditulisan dibaca di tengah-tengah
aya istilah di Ciranggon moal tiasa miara embe salami lamina. Mantak di Ciranggon teu aya embe. Tah eta tidak lontar eta. Tapi beda deui jeung tata krama lingkungan mah di dinya. Bapak nanya ka bapak-bapak, ieu di Ciranggon Pak aki-aki, kunaon umbe paeh wae ka dieu lamun eta teh. Baretona kieu cenah Pak. Naon? Ieu umbe kasupata. Singa perbangsa rek dimakamkeun ka Manggung Jaya di Ciranggon di Pandian sebab keluar wedara. Akhirna teu neureun diteutik beheungna cenah. Diganti ku hulu embe teman-teman mereka supata di Ciranggon eta mah kolot-kolot luar maksudna. Tapi dina buku tadi daun lontar nu disusun moal tiasa miara embe salami lamina di Ciranggon. Tah gitu. Pak, emangnya benar bahasa Sunda turunan ti bahasa Melayu? Bukan keturunan malah melahir tina Sunda malah. Kembali. Iya. Lamun ditelikan itu sebab tadi kerajaan paling tertua di Pulau Jawa di Jawa Barat adalah Sunda. Sampai ke Nusantara atau sampai ke Kalimantan kemana? Ya Melayu memang khusus masalah DKI atau Jakarta khusus Batawi mah. Nah ayeuna di urang masih aya di Karawang ge. Contoh, lamun ka Pakis ka Batujaya ngomongna bahasa Melayu. Asupna kan asup ka Karawang. Terus ka Cilamaya ka Pedes ke Cibuaya bahasa Jawa. Ini pantai makan. Nah, iya mata bahasa teh gitunya. Tapi umumnya sebagian besar di Jawa Barat. Ya tapi Bekasi mah geus Melayu we, eta teh efek gitu ya. Tetap nu paling tertua mah artinya bahasa Sunda. Kumaha perkembangan bahasa Sunda di masyarakat maju apa teu? Ya justru tadi terus disebutkan kan. Rek kumaha maju sebab kenal lingkungan. Justru lamun cara eta mah abrasi lah bahasa Sunda teh ku budaya lingkungan. Ku tadi lamun boga tetangga ayeuna urang Sunda kawin jeung urang Jawa moal bisa ngomong Sunda pisan. Ya, apalagi jeung urang Padang. Moal bisa ngomong Sunda jeung anakna jeung keluargana ge. Tetep bahasa Melayu Indo campuran lah gitunya. Dan memawi, nah inilah tata krama Sunda ini memang harus betul-betul diangkat kembali. Ya tata krama bahasa Sunda malah pelajaran tata krama budaya Sunda itu adalah budi pekerti kudu masuk deh materi karena kurikulum. Paratos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Mangga.